Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan bagian anu kanalapan dina jujutan carita asli Hayang Beunghar karangan Kiliksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh dina poe kamari bagian anu katujuh. Pedaran Mang Dedi kapegat ku wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur Cikarang, khususna atuh ka Mang Kamin anu harita ngadatangan dedulurna nu ketelah Kang Odo. Naon maksud jeung tujuan anak Mang Kamin nepungan ka Kang Odo? Nya langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang. Kasugri para warigi manuk recet di sarada mapesan kayaan alam beurang harita di lembur Cikarang. Rada anggang tidinya aya hiji imah nya mencil basa ajan wangunana nama horeng si mana horeng eta teh imah Kang Odo nu harita Kang Odo atuh keur aya di tepas yang hareupan semahna nyatana Mang Kamin teh. Sakedapan mah Kang Odo rada ariwasin. Pedah Mang Kamin bet datang deui pok atuh Kang Odo harita. Nah aya naon deui men? Meunina nanyakeun nalengteng ting euceuna. Aya pi obroleun aya tanyakeun ka Akang. Nya alhamdulillah lamun euceuna keur eueuh mah. Lamun aya moal tunus. Sabab itu Rusia Kang. Tah ayeuna kabeneran euceuna keur eueuh cukuring teh atoh. Sabab asa luasa ngomongkeunana Kang ke. Nah urusan naon euy meunikeun ka dinas-dinas teuing. Matak naon atuh? Mun aya batur anu sejen asa kurareuas ngadengena ge. Bisi matak mawa cilaka ka Akang euy min. Cek kedah sarempang Kang. Sabab najan kuring mawa kasusah oge lain hartina rek ngajak susah ka Akang. Malahan mah sabalikna. Sebaliknya kumaha? Kieu Kang. Kuring teh hayang ditulungan ku Akang, sangkan teu susah teuing hirup. Ngan lamun euceuna aya mah moal wani kuring teh. Sabab ieu teh tangtu disebutna ge Rusia badag. Uluh. Akang jadi penasaran. Sok atuh gada dongengkeun. Ulah asa-asa. Ulah salempang da moal matakna naon. Di dia mah jauh ka batur anggang ka tatangga moal aya cak-cak bodas min. Kumaha sok dongengkeun ka Akang. Jadi penasaran Akang ge. Kieu Kang. Poe ieu kuring teh manggih ka cilakaan. Cilaka naon atuh? Apaan beleger kene si laing awak eueuh nu baren-baren acan kudu puguh ari ngomong teh min. Ngarah teu ngageumpulkeun ka batur. Sabareheuna atuh Kang. Da cenaka teh rupa-rupa laingan cilaka awak bungkul. Kumaha atuh? Ieu nu sia nya mah Kang. Tadi kira-kira pukul 8 isuk leuwih saeutik kuring teh kadatangan ku Mayod. Mitoh hasil lain. Nya. Barang joget terus ngomong norostos lir ibarat kacang ninggang kajang nyarekan lak-lak dasar ka kuring. Dari sirikna koredas beak harap. Jika nu hayang puas Kang ka kuring teh. Nya dina pamustunganna eta sakadang mitoha cerewet teh. Nitah nyerahkeun pamajikan heueuh. Sisiting manah mah ngajak kalabe harita keneh. Uluh. Ngan jadi gugu ku kuring teh. Naha atuh. Lain atuh da teu ka harti ku pikir teh ku hantau ku aka ujung pohona. Oh, nya. Terus kumaha? Jisok, naon sababda minta tulung ka Akang. Da Akang mah lain bae. Keuna tukang kieu gara yeuh terus nane. Sakajang mitoha mere hiji tanyakan ka kuring.
sarta aya pamentana anu kacida pisan beratna. Kuring bisa panjang jodoh jeung pamajikan heus iting lamun kuring bisa nyenangkeun manehna Mitoha. nya atawa ceuk kasarna mah bisa beunghar sagala loba lubak libuk. Lamun teu bisa nyenangkeun leuwih hade pondok jodoh tah kitu ngomongna teh Kang. Estuning matak nyugak kana rasaan, matak ngajeletit kana ati, matak jantung kana jantung, tah kitu kacelakaan kuring teh Kang. Ayeuna meunang kapori ti sakadar mitoha kitu. Kacida teuing atuh min lamun nyama kitu. Nyaan iteh. Terus kumaha atuh anu dipilih ku si laing hin? Nah milih nyerahkeun pamajikan si laing atawa milih arek nyerangkeun pamajikan jeung mitoha? Cik, akang hayang nyaho jawaban ti si laing. Can aya nu dipilih Kang. Sabab Nancanan sarua beratna ngan kuring geus nyokot hiji putusan. Moal bari ka imah kuring mah lamun can mawa kabeungharan pikeun nyenangkeun nu jadi pamajikan jeung mitoha. Tah ayeuna teh kuring teh rek niangan jalan atawa syariat oge tarekah nyaha kumaha caranya Kang. Sangkan bisa beunghar atawa ceuk kasarna mah kuring teh yeuh hayang beunghar lah. Rek nyenangkeun anak jeung pamajikan tah kitu Kang. Baru kanan gitu si lain timin. Cek Kang Odo bari ngahulang. Panon melong kamang kamin antos ngubih ngomong kalayan terang-terangan yen hayang beunghar. Pangna Kang Odo ngahulang teh ngarasa heran ku pamadegan Mang Kamin anu keukeuh peuteukeuh hayang kitu. Nya sawatara waktu ka tukang Mang Kamin geus kungsi ngomongkeun maksudna jika kitu teh. Nih itu si Akang kalah ngahulang nya kaharti atawa henteu. Kaharti min ari kitu mah. Aduh Gusti anu agung na kumaha atuh terus namin jeung naon sababna bet datang ka Akang si lain. Apan kaayaan Akang mah potan sakieu teu beunghar jiga nu diomongkeun ku maneh min. Cik, nah naon atuh nu deuk dijalankeun ayeuna? Coba sok. Ya arek usaha we Kang. Sabab rezeki mah moal ragrag ti langit. Yakin kudu ditiangan kalayan syuhud. Ditarekahan anu bener-bener ngan jalanna rupa-rupa loba pilihun Kang, tapi hese nangtukeunana tak kitu ka Odo. Ya syukur atuh. Ari si lain boga niat rek usaha mah, min. Da memang kitu kuduna. Lalaki mah hiji kewajiban pikeun usaha, pikeun maraban anak jeung pamajikan. Eta teh hiji tekad nu hade, Kamin. Anu kacida dipujina ku Akang. Sabab urang teh salaku kepala rumah tangga boga kewajiban pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe saluyu jeung janji urang waktu keur dirapalan bareto. Nya Yen sanggup maraban, sanggup nimahan, sanggup ngadidik jeung ngawarah nu jadi anak jeung sajabana jeung sajabana. nya rumasa jage Kang. Tah ayeuna Kamin geus aya niat rek usaha. Nya syukur we segara. Nah, memang kitu kudu namin urang salaku lalaki euy. Kudu usaha pikeun ngaronjatkeun kahirupan rumah tangga. Tapi rek kana naon si lain usaha teh? Nah dagang atawa kuli? Ceuk Kang Odo bari jeung marah mai. Ngarasa bungah ari ngadenge niat hade mah. Sabab biasana mah Mang Kamin teh ngan hayang dibere jeung dibere bae. Tara daek usaha sorangan. Nah eta tuluy pake bingung teh beungih tungtung susah tayah hinggana teh ku caranya Kang. Sabab kana dagang teu boga modal. Cenah eta kana tani teu boga taneuhna. Kula kuli naktak ngunak teu kuat. Jeung na deui teu bisa manyang Kang pangna datang ka dieu teh.
rek nanyakeun ka akang nyaha kana naon Kang tah kira-kira nu sakira hade nu babari tapi mucek ieu nu hampang tapi gampang batian anu untung tapi enteng tak kitu maksud teh Kang pangna kuring dongkap ka dieu teh nyaha akang bisa mere bolongan atawa ai panyanat teh geus aya panyileukan pijalaneun nah atuh make jiga nu dinas ari kitu carana mah bingung atuh min sabab akang sorangan ge teu boga pagawean nu matuh min apan kasaksian ku selain ge sakieu kayaan akang mah rek bisa nulungan selain kumaha coba nya kumaha we carana mah Kang pokoknya mah kuring teh ku hayang boga pagawean anu hampang himping anu babari dipigawe anu babari ka ala buahnya anu loba hasilna anu gede batinya pokoknya mah anu untung tina enteng sakitu Kang aduh nyapu gohe atuh sia teh min sararea oge kitu ari kahayang mah tapi dah teu gampang yang anu untung tina enteng teh min hese nu kitu ge min tapi Kang tapi kumaha ieu teh sok kagok-kagok ngomong teh sok naon anu dimaksud ku kamin teh nah geus aya panyereukan atawa pijalaneun atawa kumaha sok jelaskeun ka akang sakalian ulah ngalalieur batur aya Kang itu jalanna mah aya ngancan nyaho jalanna lain mah lieur ongkoh aya jalan tapi can nyaho pijalaneunana nya mata lieur kana hulu batur atuh kitu ongkoh aya tapi can nyaho sarua we jang can aya nah kumaha atuh maksud maneh omongan maneh teh ngalieur batur sok omongkeun sing puguh sing jentre ngadah teu matak bingung kanu ngabanunganana aya jalanna teh Kang tah terus nya eta Kang muhit Kang hah muhit muhit munyung nya Kang kubuk eta mah Kang Odo ngarenjang teu nyana yen Mang Kamin bakal kitu niatna sakedapan mah cempe teu aya nu ngomong Mang Kamin mending ngemplong hatena ai sabab geus bisa ngadakeun saucap nu asa berat ngedalkeunana parandene kitu ayeuna mah geus kadengeun ku Kang Odo sugan jeung sugan we aya pijalaneun anu hade Kang kalah ngahuyang Kamin aduh nah ari silaing baru kana muhit usaha sia teh na geus nyaho mah atuh make jeung nanyakeun ka dewek jalankeun ku silaing sorangan teu kudu loba omong ka akang sagala rupa Kang eta mah niat jeung pacekadan yen kuring teh rek munjung alias muhit sabab kuring teh nyeri hate ku si Iot mitoha teu kuat manggih kapeurih ti sakadang mitoha hiji-hijina pikeun ngubaran eta kapeurih Kang iwat ti ku jalan munjung muhit ngarah bisa beunghar keur nyenangkeun nu jadi pamajikan jeung sakadang mitoha nu ceremed tah kitu Kang tapi can nyaho kana tata jeung carana nyaha kumaha ai muhit teh jeung ka mana iraha waktuna teh anu rek ditanyakeun ka Akang teh Akang mah geus loba peluang jeung pangalaman meureunnan nah geus dipikiran nu leuwih asak min nah nya silaing dengan eta-eta nah hiji-hiji nah jalan teh pikeun ngarengsekeun eta masalah teh nah teu kapikir jalan sejen min geus menang mikir budak mali geus dekok deui kalawan api Kang geus menang nimbang-nimbang kalayan asak malah leuwih ti asak nepi ka buruk sugan kuring mah moal ngarasa kajohong Kang moal ngarasa asa-asa geus buleud hate gilig pikir eueuh bahasa setengah hate Kang bener Kang urang pidaku kudu sumpah mah jadi bener Kamin tulungannya Kang kajeuna tuh geus kitu maneka kitu mah tapi Akang mah teu rumasa loba luang jeung pangalaman sakumaha ceuk omongan si laing tadi sabab can ngajaran kana munjung alias muhit paling-paling oge karek bejana min gitu tapi Kang Ojong mah geus loba kanyaho dina urusan munjung alias muhit teh teu naon najan beja oge Kang ku kuring dek dibuktikeun
Nyaha kumaha tata carana di mana patempatanana jeung kana naon atuh muhitna alias munjungna. Kuring geus apa kana kaayaan Kang Odo anu loba pangaweruh dina widang hayu atawa dina hayu nu maca kuring teh. Teu asa-asa ka Akang teh yakin ya Kang Odo teh bakal bisa nuduhkeun ka kuring, nuduhkeun unggul. Tah kitu. Kamin kacapi jeung manuk. Kang Odo atuh harita ngahuleungna lila jiga du ngadengikeun suara manuk anu recet di sarada jeung manuk piaraanana. Tapi dina masalah Mang Kamin mah teu gagabah rek ngajawab teh. Lantaran lamun seug teh mah ngomongkeun perkara munjung atawa muhit. Sarua jeung mere jalan anu rek niat goreng. Manehna teh memang geus loba beja ngeunaan munjung muja atawa muhit. Tapi ngan saukur beja teh bejana we wungkul. Teu didadasaran ku bukti anu kaalaman ku sorangan. Kang una asa-asa Kang lah ulah lila teuing atuh ngahuleungna beak waktu yo. Lamun teh mah aya nanaon mah moal mawa ka Akang Kang bener. Sagala rupanya kuring anu tanggung jawab Akang mah lah teu kudu sieun. Sok dongengkeun ka kuring terangkeun nyaha muja kana naon anu sakira babari Kang. Mang Kamin meuni keukeuh nanyakeun deui leuwih daria. Nya akhirna Kang Odo teh kaolo. Manehna daek ngomongkeun lalakon munjung muja atawa muhit. Atuh ari kitu Mamin. Ngan Akang mah da rumasa ngabejaan ye nya sarta teu boga niat rek ngahucukeun kana jalan kitu ka si laing. Da ieu mah bongan si laing ngomongkeun hayang kanu kararitu. Ieu Akang manggih beja teh beja tinu beja. Teuing nya bener nama. Sabab naon sabab Akang mah lain luang tina pangalaman Akang. Jadi bener jeung henteu teu tanggung jawab. Sagala rupana akibatna lain tanggung jawab Akang ye. Ieu mah itu ngobrol kosong we nya Minnya. Nya ngaharti Kang sok. Teu naon kitu gedah pokona mah Kang ieu. Asa aya bong-bolongannya keur kuring. Cik Kang kumaha tuh carana? Oke heula tuh. Min kieu ye. Perkara munjung, muja, muhit loba rupana. Di antarana bae kasiluman begu alias bagong ngaranna nyegik. Cenah eta arek muja kasiluman monyet ngaranna ngetek. Kasiluman buta hejo, kasiluman buhaya, kasiluman kesrek jeung sajabana muja munjung ka orai sebutna ngipri jeung sajabana. Pokona mah loba we ari kana jalan teu gejeug mah ngan urang kudu bisa milih namin. Sabab lamun salah nincak matak cilaka. Hanas beunghar henteu, hanas awak cilaka. Tah ulah kitu Min. Ih, moal Kang. Kana bagong kumaha sih? Kamin bangun teu sabar. Ceuk beja mah kieu Min. Ku kuncen pamunjungan bakal dibere baju lamun ku urang dipake awak urang bakal robah jirim jadi begu alias bagong. Ari carana neangan rejeki ti peuting. Susungkur jiga bagong we kitu. Tah gitu cenah mah. Kumaha daek lamun si laing kana bagong alias nyegik. Kumaha cenah jagana nya Kang? Channel asli dongeng. Jaganya lamun jadi kana bagong kumaha? Doi ngan ceuk beja deui mah kudu jadi begu Cenah maneh teh. Bain kudu jadi bagong. Teh sulina di abrig-abrigan sieun diadukeun jeung anjeun ku batur.
sina gelut jeung anjing jeung ngadeui hoream susungkur mah bisi ni mu cacing Geuleuh. moal kana begu Mang Kamin can naon geus ngabrigidi. Karasa awakna ting sariak ku kurayeun. Tong borangan atuh Min, ulah aya kahayang ari borangan masih lain. Tapi teu naon lah ari embung mah, da memang teu bisa dipaksakeun. kana monyet Tah, ayeuna kana monyet. Anu disebutna teh naon coba Min? Ngetek. Carana teh datang ke tempat pemunjungan sarua we jiga tadi. Engke maneh bakal dianteur ku kuncen. Ngan urang teh bakal buntutan. Heeh. Unga bulan mulud kudu dipotong cenah. Buntutna. Terus atuh saja batik itu Min dengekeun. Lamun geus paeh jadi monyet cilaing. Dah kitu, ka monyet mah alias ngetek. Cik, kumaha kapilih kudu ieu? buluan merenya kangnya Nya heueuh we buluan kumaha we monyet? Daek atawa henteu? kacipta kurenyoh nanya gila hoream ari kudu buluan mah jeung deui rarisi we lamun kudu nyektek buntut unggal mulud era ku batur mung Kajeun atuh tong bakal paparengkelan kitu ari mung mamung we. Datang ge moal maksa. Tinggal kumaha maneh milihna. Terus kana naon Kang? Tah ayeuna anu katilu. Tilu we toloba teuing. Jigana ieu mah rada hampang ieu. Moal burung kapake ku selaing Min. Tah kana siluman naon Kang? Muhit kana naon tah? Geus lah ka siluman orai. Disebutna ngipri. Buntutan juga orai Cicing atuh heula, ieu mah sok nyanyahoanan. kumaha carana tuh? Mang Kamin meuni teu sabar. Malahan madiukna teu beuki deukeut ka Kang Odo teh. Hayang leuwih tandes jeung hayang leuwih kadenge. Tah kieu ceuk beja ieu oge. Urang teh cenah Min kudu datang ka kuncenna. Engke dianteur ka tempatna. Urang teh Min kudu kawin jeung salah sahiji anak raja orai. Terus? Saterusna manehna bakal datang unggal malam Salasa jeung malam Jumaah. Balikna teh bakal ninggalan duit dina hanapeun kasur. Bejana mah sisitna nu jadi duit teh. Tah kitu? Tah, rada hampang yeuh. Kita kawin mah kana nguah meureun yeuh. Dong cicirihilan kitu sia teh. Tapi Kang ieu kumaha jagana yo? Mang Kamin harita ngiser deui diukna, saregepna karanan. Rada katarik ku orai mah, lain katarik ku oraina, sabab katarik teh kudu ku kawinna cenah. Ngan jagana Min si lain kudu daek jadi orai ngaleor. Aina aya hampang syaratnya ngawin. Mung aja jadi orai mah sieun dicewak sarta dibawa ke kebun binatang. Era di lalajoanan. Nu sejeuna tukang lah kana naon tukang? Ai maneh Kamin. Kajeun atuh si laing mung mah tah ayeuna mah tuh kajurig ge. Kajurig kesrek. Juring kesrek. Kumaha daek lamun kesrek saumur-umur, tapi bakal loba duit salilana. Tangan sakitu we, syarat jeung carana mah. Cek Kang Odo meni ka bosen. Kudu kesrek saumur-umur. Heeh. Baik deui aing hoream Mang Kang Nyang adi anu sejen tapi hampang karena naon tang ang ye. Sugan. Muni harese pisan maneh Mamin dipilih teuing. Majarkeun geus buleud hate si lain tetapi nah mun sagala embung. Ani Kang Ojo apan tadi geus disebutkeun. Kuring mah hayang untung tina enteng hayang ulah berat teuing. Tapi loba bati jeung hasilna kan kitu tadi teh Kang tah ayeuna kana naon deui tah Kang sok geus anu geus kaliwat mah nu sakira ka harti kupikir kahonta ku akal ieu atuh sok mun embung jeung embung mah geus we ka gunung karuhun ka ditu atawa maneh kudu init ka Pulau Majeti eta mah sarua bae asal luas jeung buleud kayakinan modalna saeutik sarta jagana moal jadi nanaon. Tah
Tah eta Heula, kumaha dae? caranya gampang muridnya. Gampang carana mah. Tapi keheula Kang mau ka nyebut daek kumaha caranya Kang ya? Ini teh si laing ka Gunung Karuhun, terus datangan kuncena. Engke bakal diantar ke tempat pamuhitan disebutna teh. Sarta baliknya bakal dibahanan duit keur modal usaha. Lobanya duitnya. Tong waka nyebut loba sadiberena we ulah nawar. Ulah hayang loba jeung ulah nampi. No sababnya Kang. Sabab anu dibikeun ka urang teh milik urang pribadi anu kudu ditarima jeung dijalankeun. Tah. Meski itu kumaha? Dah, lamun geus kitu engke bakal nanyung dagangna. Bakal lancar. Bakal lancar usaha si laing. Pokona mah duit teh daratang ku sorangan min. Moal aya bahasa gagal usaha teh. Najan dagang naon we. Tah eta digana yeuh. Kaharti ku pikir kahuntaku akal ari kitu mah. Tapi muhit kana naon Kang anu bieu teh? Sok terangkeun sakalian teu pangdo. Nah siluman sapi atau siluman kebo. Teuing teuing siluman nanahaon. Pokona mah ka siluman anu ngageugeuh di Gunung Karuhun. Jika nama siluman manusia da bejana sarua jeung jelema Beungeutna ge. Jigana rada kaharti tah Kang tapi kudu kumaha engkena nya. Nya kudu jadi naon tah? Asa can pasti jelas ieu pelebah dieu nya mah Kang. Engkena mah jadi nanaon selain teh ngan lamun paeh kudu jadi urang ditu. Urang mana? Nya urang ditu we urang nagarana. Perkara jadi itu mah aku mamilik si laing we da sarua cenah. Kumaha daek lamun kadinya? Sok pikiran lah sing apik. Bisi kaduhung jagana euy min. Haja hampang euy jigana mah. Daek kadinya mah Kang ye muhit kadinya mah. Sabab jelemana rupa-rupaanana sarua jeung jelema sarua. Tapi di mana teh pernah na Gunung Karuhun teh Kang? Nah jauh ajawan teh dieu. Lempang ka belah kaler min. Ka belah kaler. Terus ulah bungka pengkol. Engke bakal manggih lemur nu katelah Cilampuyang. Cilampuyang. Tah, didinya aya aki-aki nu katelah Aki Pancuh. Aki Pancung. Aki Pancuh eta teh kuncena tepungan kumaneh min. Sarta bejakeun maksudna kitu. Kieu tangtung ke bakal diterangkeun tata carana mah di ditu ku kuncen. Nah, jigana eta nah Mangkamin bungahin pisan. Lantaran geus jelas aya jalan lempeng jeung pijalaneun pikeun ngahontal cita-citana. Najan ku jalan kitu oge tetep mangkamin teh hayang noba. Lantaran panas hate asa dihina ku sakadang mitoha. Hayang nembongkeun kamampuhan dirina. Yen manehna bisa nyangan kabungharan pikeun nyenangkeun pamajikan jeung indungna nyatana mitoha. Kumaha min? Kahati atawa kahati Kang keun enak pisan arek ninak ek init ka ditu kuring mah. Sabab di imah oge geus diniatan rek ngalalana moal waka balik lamun can hasil anu dimaksud. Sabab kuring teh Kang nyeri hati teh meuni teh eta kumitoha beuni galing-galingan ceret-ceret mun ngomongan ka abdi teh Kang asa dihina jeung disapirakeun dianggap jelema harga. Ya kulantaran kitu aya pisan Kang. Kuring teh rek ngajugjug ka lembur naon teh? Cilampuyang. Apalkeun atuh? Cilampuyang rek nepungan Aki Pancuh. Aki Pancuh sarta hayang ngadeheus kanu ngageugeuh di Gunung Karuhun. Tapi kuring aya pamenta Kang yo. Tapi kuring aya pamenta Kang yo. Tah, geus menta deui naon?
Da Akang mah teu gablek daun. Isnai minta dunya berana Kang lain hayang diberi barang. Tapi kuring teh minta kasanggupan ti Akang. Kasanggupan naon? Omat. Ieu masalah ulah rek dibeja-bejakeun ka sing sabae ge. Najan inung suku ceuk pribasana ulah rek dibejaan. Sabab ieu teh kasebutna ge Rusia pribadi Kang. Nu teu meunang kanyahoan ku batur. Tak kitu Kang. Kumaha sanggup atawa Heug. Han? Heug. Akang sanggup nyekel ieu Rusia. Akang moal ngucah ngaceh Rusia silaing najan komo deui. Maneh teh kapi adi kuring meureun Akang. Sabab moal aya guna jeung mangpaatna ngan sabalikna min. Dengekeun, ulah rek loba omong kanu sejen silaing nya. Yen Akang anu nuduhanana omat tah. Sabab euceuna di dieu tangtu bakal ngamek ka Akang. Da manehna mah heueuh si Ece leuket pisan kana ibadah beda jeung dewek. Jeung apik dina neangan kahirupanna ge. Tah kitu euy Min. Urang silih cek ka Rusia we nya pek wae lah. Min nya, rek kitu rek ieu oge asa tanggung jawab si laing sorangan. Nuhun atuh Kang Odo. Kuring teh percaya atuh rek kitu mah tah ayeuna atuh rek amit mundur. Sabab sagarupana anu diseja ku kuring geus hasil, tujuan geus kahonta meunang pituduh anu diharepkeun ti samamehna. Ike heula atuh. Nginum-nginum kadinya heula da aya beureunan ari cai enteh-enteh wae mah eueuh teh caneutna euy. Cek Kang Odo barjeng terus nangtung. Leos ka dapur deuk nyokot cai enteh cenah. Atuh kapaksa mangkamin teh cicing heula ngadaguan anu deuk nyuguhan. Tekung silila Kang Odo geus balik deui. Bari jeung bawa cai enteh atus jeung gelasna dua. Terus ditundaan dina meja. Cirilik dicician ku manehna. Sok, geura nginum heula Min. Da meureun hanaang kita tadi ngomong wae. Sakitu lilana lamun geus nginum jeung teh teuing geura lumaku jeung geura init. Ceuk Kang Odo harita teh bari gek diu dina urutna tadi. Kadawak kana dompet bako terus ngalinting kudang kawung. Meunai Kang duh meuni asa tuhur ti kodok teh yeuh bakat ku hanyaan meureun. Duh nuhun katarima ku kuring teh Kang, katarima pisan. Ceuk Mang Kamin barjeng ngalekit nginum. Da jeung nyana manehna teh hayang nginum ti tadi keneh. Nya anu saterusna mah samemeh indi teh ngobrol heula kanu lain-lain. Barjeng nginum jeung udud bangun nararikmat. Hate Mang Kamin ngerasa ngemplong asa copong ayeuna mah ari sabab geus aya pijalaneun geus aya jalan sorangin. Aya tata jeung cara jalankeuneun. Sugan jeung sugan aya milik bisa laksana anu diseja. Kaayaan alam harita teh beuki burang beuki burang bae. Mata poe teh kanyahoan nyarelekna, nyaho-nyaho geus wanci mancerahan atawa jam 11. Panasna munikeun kam horeret. Mata hareudang jeung bayeungyang, mata koream pikeun lumampah. Parandene kitu, Mang Kamin teu malire kana kaayaan alam panas kitu. Terus amitan ka Kang Odo, beramiang ninggalkeun imah kapilancekanana, ninggalkeun lembur Cikarang deuk neangan ka Beungharan. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula lalampahan Mang Kamin. Banglus lalampahan Mang Kamin nu cenah mah deuk ka Gunung Karuhun anu harita geus incah ti lemurna arek neangan dunya berana. Teundeun heula eta ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat anu katelah Cilumut hiji lembur anu anyar kaguar dina ieu carita.
manuk krecet disarada patembalan jeung pada baturna. Mapaesan kaayaan alam harita anu beuki lila beuki beurang. Kasugri para wargi kocap ning hiji tempat nu anyar kaguar. Katalahna teh lembur Cilumut, hiji lembur anu singkur, hiji tempat anu anggang. Harita teh kira wanci. Beurang geus ampir deukeut kana mangsana sore. Di hiji warung aya nu keur jajan bangun ponyo nakaranan. Jiga nu tas leumpang jauh, da kaciri jina beungeutna bareubeuk-beureum jeung ngoprot juuh ku kesan. Ari tukang warung geus kolot, hiji tangtungan awewe anu geus matuh kana dagang. Ngawarungna teh di sisi jalan, biasa we nyadiakeun jajabur dahareun keur anu ngaliwat. Atuh teu wudu loba pisan anu jajan teh. Lantaran ngajan lemburna singkur ge aya jalan anu nepungkeun dua lembur anu gelede. Loba jalma-jalma nu laleumpang ngaliwatan lembur eta. Tukang warung teh katalahna Nini Supi. Kujang, mulai di mana kujang teh tanapi angkat ka mana bade naon atuh nu saja katingan aku manini mah jiga-jiga lain anu dokot-dokot. Cek si Nini Supi bari jeung neuteup kanu keur jajan. Harita teh keur ngagayeman ngadaharan buras jeung gorengan, meuni cacamoilan jiga nu lapar pisan. Asumohon ini kuring teh tinu tebih. Lembur mah ti gulampit. Ari anu dimaksud teh bade ngalana aya anu dipilarian. Nanging dugikeun ka dinten ieu teh masih kada poekeun can aya pisan laratanana ini. Duh kakedah kumaha abdi teh? Jawab eta jalma. Berjeng terus meakeun buras disahuapkeun. Ih, geuning aneh kujang. Narek milarian naon atuh ujang teh. Deumna deui saha ngaran ujang nu katalasa kalian we. Mama Nini teh hayang nyaho. Aduh, ngaran kuring kadu katalah mah Salia nih. Saha ujang? Salia. Laras Nini da kitu dibere da ku kolot. Dupi anu dipilarian ku abdi teh tayalian iwati kabeungharan ini. Sabab kuring teh dihina ku bebene, ku kabogo, majarkeun teh lalaki taya araheunana, cenah kitu. Cicing di saung butut, cenah kitu, dahar sorehan teu isuk, aduh, estu ning taya pisan mending na. Atuh saja badati kitu nih, kuring teh dihina ku pemitohaeun, majarkeun teh jajakat teu aya gadag kitu. Moal aya kamajuan cenah mangkruk tiga kitu mah jeung tibatan boga minantu ka kuring mah cenah, mending keneh teh dikawinkeun we anakna teh. Tak kitu Nini. Atuh kuring teh panas hate jeung nyeri batin asa dihina ku batur mangkaning wanci nyapih mangsanya kapan. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lejenna? Insyaallah enjing urang sami-sami Bandungan bagian anu kasalapan dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.